Atos we bari meser heula gasna, da karunya ning Zahra ge tos lapar cenah pami siang masakna kumaha. Tah untungna teh henteu tebih meser gasna nya di pengkeureun bumi di warungna teteh ai. Sok anger ari kieu teh tah karetna henteu cocok, untung aya karet cadangannya, ieu teh alhamdulillah dilebet. Tapi kelada sok di kuping-kuping heula sok sieun miis. Tapi geuning alhamdulillah henteu nya teman-teman, ayeuna gasna atos surut. Tah urang lajengkeun we teman-temannya, urang ngagoreng samara anu tos direnos tadi. Pami samarana tos asak, urang lebetkeun we langsung kana cai anu tos ngagola. Teh hilap oge di pasian bumbu aya royco, aya uyahnya, aya pecin, aya gula saalit. Samara atos lebet, bumbu atos lebet, kantun cekerna ayeuna nya urang lebetkeun. Aslina teman-teman mani resep ningali ceker mani gara remoy. Tah pami cekerna atos hipu dilebetkeun we nya wortelna. Teh hilap oge di dieu kemangkolna nya teman-teman urang lebetkeun. Tah ieu kantun ngantosan wortel sareng bunga kolna asap. Anu terakhir kantun lebetkeun bawang daun sareng daun seledrina. Masya Allah, alhamdulillah ieu sayur sop cekerna karesep ning Zahra atos asap. Raos pisan ieu mah teman-teman nya kantenan ditambihan cabe banget. Alhamdulillah masakna atos beres, kantun sasapu sareng ngahuapan ning Zahra.